Bocor mah saya. Pontohot. Teput-teput acan angger didinya mah yang jadi kitu nate. Teput-teput acan. Nah, Pak Haji boro-boro yang punten poho karena punten oge. Harusing ya. Angger dirinya mah ngesungul adab teh. Naon we jukut pada usum hujan. Ayo suul adab ngaji uing mah. Suul angan gitu. Pusing ya teh. Ieu mah tuh balocor. Hek omean atuh ieu mah teh. Hek renovasi ya. Poho tuh geurit. Hek tambal ngebocor mah tambal atuh kahayang dirinya mah. Anger aing saledek teh. Muhun paratos Kang Haji, tos ku itu, tos ku ieu. Terakhir abi terang Pak Haji kunaon? Ku pembalut cenah nyerep bocor wadul tos dicobian ku abdi. Aing boga anak buah kreatif teuing. Engke mah terapkeunana dina irung, aya pembalut. Naon hubunganana ai Kang Haji pembalut jeung kana irung? Pamana karep yang lieur Kang Haji mah. Wanian nyebut liar ke Haji. Didinya naon hubunganana sok ayeuna? Nama kenteng make pembalut. Lieur gua. Kang Haji, metakna ya iklan di TV teh tonton ulah dilewat. Kan cek dina iklan oge menyerap bocor. Nya geus ku abi teh dipasangkeun dina kenteng. Lieur eta naon hubunganana jeung kudu dina irung? Paingan atuh euy didinya mah rada koslet boa. Ya, namina pembalut teh sanes kanggo nyerap cai. Kanggo nyerap getih. Matak Haji nyarankeun heuh dina irung pasangna. Liurnya tuh dah moal. Beres-beres bocor tuh. Oh, kala-kala. Saya hiji deui ye. Sisa nama abi Kang Haji. Jadi kieu menurut sariawan teh dikieukeun Kang Haji. Mohon. Aing boga anak buah kieu-kieu teuing.